Hansip ketika petek lagi. Anjing teh Hansip banyak. Cep sepuh. Ada batak. Mantan tadi ya Allah. Punten yang ngaganggu cep sepuhnya. Iya teh Hansip banyak. Sumuhun. Hari lu biasa kemana? Kering. Menuju tendangan. Tendangan mentret kan. Nyala surting kana lada. Hari anjing teh Hansip banyak. Sumuhun. Sahangaran. Upami di persantren mah bisa apeng kan. Alah, apeng kobra. Apeng. Muhun. Panjangnya. Apeng Fernando. Wow. Harus tungtungan. Sumuhun kan. Di mana apeng teh? Abi teh di Cipicung. Caket atuh. Oh di Cipicung. Sumuhun. Kawitna. Gaduh bojo abi teh urang Cisar. Oh boga pamajikan teh urang Cisar. Sumuhun. Masih keneh ayeuna. Eta bulan ponok jodoh. Nah, dicerai. Aduh. Nah, hama ke dicerai. Bukan duit. Pamajikan dicerai. Abdi nu dicerai. Upun bojo abdi teh diantarkeun ka pun bapak. Talakna dibeli. Dedeh teuing karunya lain hayang nyahokeun urusan batur nah hama ke cerai. Urusan ekonomi ulah. Ada. Nah, pun bojo naturaru ampun. Kabayang abi panginten Hansip pagawean teh bulan. Gaji 3 bulan sekali. Jeung 200.000. Ari pun bojo pada malam teh nguseup jeung nguseup. Balik. Nguseup ka mana? Ka Jati Gede ngapoe. Bos. Mana yang beli cucuran teh si Odea. Oh ngapoe pelan jadi abdi teh bangkrut. Jadi abdi diceraikeun ku pun bojo ulah. Ayeuna geus boga pamajikan deui. Ari nu diincer mah aya. Neng Nisa. Diincer teh aya. Urang mana? Urang jaga hayu. Wow. Urang jaga hayu sumuhun. Namina teh Titin. Aya. Aya. Aya Hansip, aya di dia. Titin naon? Titin Angelelga. Alau. Gitu bulan. Nuhun atuh Bapak Apeng sumuhun bulan. Abi teh pada laporan nih bulan. Itu topina kelurkeun. Sumuhun pada laporan teh di luar teh nya eta. Bener bulan ke topi logo bulan. Kalian. Apuna make topi teh buat logo. Abi teh tempat meser. Beli di mana? COD. Dina online bulan. Belejong. Hari meser mah nomor 8, pesen mah hari datang nomor 18. Ada. Sepatu eta mah. Bonusan eta. Tadi tukang aya tamu hampura. Lah, aya tamu di tukang. Tamu apa di luar? Eta di jero aya tamu. Mana? Gimana? Eta tukang ngeunagel. Oh. Allahu Akbar. Saya teh tanya tuh. Hey, bro. Hei, Apa aja? Ada. ala katung. Saha di jajang? Ngenakeun kaula teh Arjuna Bapak Hanci. Saha? Arjuna. Arjuna mana? Arjuna panengahing Pandawa kaula teh. Tobat. Aku ieu mah dulungan Nabi. Aduh, cek Juna. Cek Juna da Bang Sep. Aya hibar mah dupi emak.
Alhamdulillah mang teh sehat. Kamari mah bisul mang teh sehat. Nya di dapur itu kan. Cek dulu mau kasih cek. Aduh. Waduh, mang kerora kieu pisan bangun teh cek. Ada percaya. Ya, kieu pisan kan mang. Teh burung banget teh. Bawa nyoo. Ya tenang naon. Aduh, cek dulu aduh, hebat cek. Cek. Kieu. Mang boga budak. Nah, dijodohkan. Keluan putra suhun. Mang teh boga budak neme keluar SMA istri Terus. sakadap deui kuliah. Kumaha mun kuliah ketika Ah. mang kaula teh parantos kagungan bojo mang. Wis sawios beneran jadi nomor 2 ke teu naon. Dilulas. Teu naon jadi nomor 2 ke nu penting cek jadi menantu mang. Lain naon mang hayang kabeli Pajero cek. Kaula teh bojo teh sanes siji sanes 2 mang kaula teh parantos 2 bojo teh. Sawios pun apa balik nomor 3 nomor 4 nu penting jeung cek. Kaula teh teh tiasa adil. Pun apa di nyeri teh naon. Kalau macam apa itu? Ayah tanda itu. Ngakulan ngocor kamar. Nah, eta ya pemasukan. Gitu mah. Lain jangan gitu, cek jangan gitu mah. Alim kaula mah. Wah, cek. Ari saya. Ah. Allah takut kasa Bapak Haji. Bapak Haji. Allah Akbar. Bapak komandan. Gimana? Aduh, udah. Mana lu batera? Yo. Upacara naon? Upacara adat. Ada tahun. Jeung di mana-mana lamun ngarek amun ngahormat ku katuhu. Ya mah ku kenca mana kidal. Urusan. Kecuali lain nu hiji eueuh. Kemudian cetak kok teh. Abang ngatuh kain ku cek. Kain ku ka mana? Kain ku ka dia mah cek. Beliau. Ada. Sabar kata lucu pemain lucu. Oh iya mah cek kata luar biasa cek. Mau nama granat cek ah. Kamu naon granat? Mereka bom mantan cek. Mantan mah mereka dibom. Yang lebih granat tuh mah bukan mantan dan siapa dengan mah. Itu pancip. Kayak gitu mah kita pidana. Loh, pidana. Tuh, dana-dana gitu meresep mah tuh. Udah dibawa ngobrol gitu nanti apa boleh teh kejahatan bang. Oh, jadi kejahatan itu nama ke dana. Jadi memangnya. Ada. Atus banget. Cekap. Di. Loh, cekap. Oh, semua. Mau apa? Ini bukan anaknya. Mau apa? Oh, bodoh. Serius, dinten bisa dinten tos kemana itu? Di. Kayak naon gitu. Atau bisa aja. Bade laporan naon. Kuningakeun bulan di luar aya tamu duaan. Cepot. Aya tamu duaan. Sumohun. Saha duka di kita apa? Kakara tapi pokoknya cek anyar. Kumaha ciri-cirina? Nu hiji banget teh bareng. Pakai ikat. Oh. Solina ngucur. Awakna meledes bau. Eta teh sumohun. Nu hiji deui. Mah irungna panjang. Pinocchio. Pasti si Asta jingga jeung dawala. Tak eta kumaha pada ka dia ke sawios mangga idin kula. Mun bisa mah ulah lah. Dah, abdi curiga kata jelema. Omong boron banget mah. Uningan di payun aya tangga jamu air,
Eta Ya, dipupu banyak pada jelema. Di karungan. Ari mang teu kabagean sabayakeun. Baik, Mang. Idin kula bisa asup eta jelema. Sawios, mangga. Saya itu gitu nama. Kalau itu, mami ayah naon, abis kita tanggung jawab. Tidak naon, tidak saya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hormatullah. Rampes. Permisi. Hormat. Mau sios bae keburana. Mau abang. Kieu we urang papaitan jeung mah. Upami cek kana resep kabulana, kumaha upami pun bojo nanaon. Majikan ditawarkeun, tah itu kase. Aya. Karunya hansip teh tingali nu mata anjeun tempo. Hansip teh kan hiji-hiji. Kabayang lamun aya bangsa teu mapetekel. Si eta mamineng disiksa ku bangsa. Kenyataan. Lamun bisa gaji hansip teh taekeun. Hansip teh cing gede karunya kadang-kadang hansip teh garda terdepan pikeun keamanan. Di lemur teh hansip luar biasa taekeun gaji supaya naon hiji kayak udah kakurangan pengangguran sabab lamun gaji hansip rada gede meureun barudak mah teh hayang jadi hansip dari nama hansip teh kolot teuing ya timbalan taekeun gaji hansip timbalan munur eta